naon bae kacilakaan umat, naon bae kagorengan umat, terutama kakufuran umat, kamusyrikan umat, kamunafikan umat, kasasaran umat, maksiatna umat, zalimna umat, rek bangsa jalma rek bangsa jin, ieu banget abot kana manah jungjunan. Da disebat azizun alaihi ma'anittu. Ku Allah Ta'ala diungkap eusina manah jungjunan. Eta teh eusina manah jungjunan. Anu disebat azizun alaihi ma'anittum teh. Nu disebat harisun alaikum, nu disebat bil mu'minina raufun rahim. Eta teh eusina manah jungjuna. Lamun ku Allah teu dibukakeun, mun ku Allah teu diebrehkeun eusina manah jungjunan, urang moal terang kumaha kaayaan manah jungjunan. Anu diwurukeun ku Allah ka jungjunan adalah ilmul asrar, ilmu rahasia. Ya ilmu rahasia teu diparentahkeun ku Allah ka jungjunan supados diwurukeun ka umatna. Nanging jungjunan mantenanana ngagenggem eta ilmu dina diri anjeunana, nanging aya sabahagian ti umatna anu kejungjunan dipaparinan eta ilmu. Di antawisna para wali-wali Allah anu nampi ilmu asrar ti jungjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu syukurna urang ku Allah dikersakeun janten umat Nabi Muhammad. Begitu banggana urang janten umat Kangjeng Nabi Muhammad. Begitu bingahna urang nampi iman Islam ihsan wahyu Allah, agama Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu syukurna urang nampi pirang-pirang cahaya oge welas asih perhatian khusus oge tuh harapan syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oge pirang-pirang keberkahan, oge pirang-pirang anugerah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi urang sadayana sanes ukur dugi ka langit katujuh. Tidinya lajeng Nabi urang ngablesat deui ka mana? Dugi ka Sidratul Muntaha. Anu mana ilmu sadaya Nabi, ilmu sadaya Rasul hanya dugi ka batas Sidratul Muntaha. Sehingga ulama ngadauhkeun hartosna muntaha teh panganggesan. Pangna disebut panganggesan allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Karena nepi ka batas Sidratul Muntaha eta tutug rampung panganggesan jeung ujung ilmu penemu sadaya Rasul sadaya malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi li khalqihi ajma'in. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah anu mulia, khususna masyarakat wilayah Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, khususna pisan para panitia anu ngawujudkeun ieu acara anu mulia, keluarga besar Masjid Jami Al Hasanah, oge para tokoh-tokoh masyarakat, khususna para ulama anu ku urang sadayana dimuliakeun, dijunjung tinggi, dicintai. Tehilap aparat pemerintahan Desa Gunung Manik anu kalintang dihormatina. Alhamdulillah dina ieu saat urang sadayana ngaraos bingah syukur ka Allah Ta'ala, muji ka mantenanana anu parantos ngariungkeun urang sadayana dina ieu gempangan anu kalintang agungna, kalintang sucina. Margi ieu gempangan dina raraga ngagungkeun Allah, oge ngagungkeun kakasih Allah anu pang dipika cinta nangko Allah, anu pang diagungkeunana ku Allah, anu pang disucikeunana ku Allah, anu pang dipika ridhona ku Allah, anu pang dipika deudeuhna ku Allah, nupang dipika sonona ku Allah, anu pang diunggulkeunana ku Allah, diluhureun sadaya makhlukna dina sagala sisi kasayanana, anu sadaya sisina adalah kasayan, yakni Nabi urang sadaya, imam urang sadaya, maha guru tertinggi urang sadaya, sang pendidik urang sadaya, sang murabbi urang sadaya, sang penyuci jiwa raga harta banda oge segala suatu urang sadaya tina segala kokotorna, sang penerang hate, akal, pikiran, rasa urang sadaya, sang pengangkat harkat martabat urang sadayana,
tina kahinaan kana kamuliaan anu teu aya tungtungna. Anu ngabahagiakeun urang sadayana kalawan kebahagiaan anu teu aya ujungnya. Sang penyelamat urang sadayana tina segala karugian, kahinaan, kacilakaan, tina segala fitnah, tina segala benuk Allah, tina segala siksa Allah, tina neraka na Allah. Oge anu minterkeun urang sadayana, anu narbiyah iman Islam ihsan urang sadayana, anu ngajarkeun kailmuan, ngajarkeun hikmah ka urang sadayana, anu maparinan pituduh ka urang sadayana ka Allah, oge kana cara kumaula ka Allah nu salares-laresna, oge kana sagala bentuk kahadean, oge kana bener dina sagala hal, oge kana kasalametan, kabagjaan, kamuliaan, kauntungan nu hakiki tur abadi, anu nyeungitkeun urang sadayana, ngawangikeun ka urang sadayana, oge anu nutupan aurat urang sadayana. Anu ngenalkeun urang sadayana ka Allah, anu nyangketkeun urang sadayana ka mantenanana, anu ngajadikeun urang sadayana terdepan, unggul, terbaik, mantenanana junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imam sadaya nabi, imam sadaya rasul, imam para malaikat, junjunan sadaya makhluk Allah, idola na sadaya ciptaan Allah, oge wujud welas asih Allah anu nyumarambah kasadaya makhlukna Allah, anu disebat rahmatan lil alamin, khususna kanu beriman, nu disebat bil mu'minina raufun rahim, anu sangat perhatian kasadaya mukminin, anu disebat ku Allah dina Quran azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, banget mikapalai, banget bercita-cita pikeun nyalametkeun sadayana jalma, sadayana bangsa jin tina sagala bentuk karugian, kahinaan, kabodohan, kacilakaan, banget mikapalai pikeun sadaya bangsa jalma bangsa jin mikapalai salamet
mikapalai bagja, mikapalai untung, mikapalai mulia di dunia na di akhirat. Mikapalai sadaya jalma sareng bangsa jin nyaraho ka Allah, teras kumaula ka Allah, turut tumut ka Allah, hingga menang ridho na Allah, cinta na Allah, walas asih na Allah, berkah Allah, pituduh pitulung Allah, pangampura Allah, dugi ka menang surga na Allah, abadi di surga, dugi ka tiasa tepang sareng Allah, di mana geus asup ka surga. Ye makna azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Anu banget abot kana manah mantenanana naon bae kacilakaan umat, naon bae kagorengan umat, terutama kakufuran umat, kamusyrikan umat, kamunafikan umat, kasasaran umat, maksiatna umat, zolimna umat, rek bangsa jalma, rek bangsa jin, ieu banget abot kana manah jungjunan. Da disebat azizun alaihi ma'anitum. Ku Allah Ta'ala diungkap eusina manah jungjunan. Eta teh eusina manah jungjunan. Anu disebat azizun alaihi ma'anitum teh. Nu disebat harisun alaikum, nu disebat bil mu'minina raufun rahim. Eta teh eusina manah jungjunan. Lamun ku Allah teu dibukakeun, mun ku Allah teu diebrehkeun eusina manah jungjunan, urang moal terang kumaha kaayaan manah jungjunan. Kanu jadi umatna ka bangsa manusia sareng bangsa jin khususna. Umumna ka sadaya makhluk Allah karena nu disebut rahmat adalah sifat hate. Nu disebut welas asih sifat hate. Mun ku Allah teu diuningakeun urang moal uninga. Tohagana, poharana, perhatian, deudeuhna. Jungjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka urang sadayana anu beriman oge kasadayana makhlukna Allah. Anu mana jungjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diselir ku Allah subhanahu wa ta'ala kana pangkat nupang luhur-luhurna. Ku Allah dipaparinan anugerah nupang tohaga-tohagana. Ku Allah dipaparinan ilmu, panemu, pengetahuan anu pang luas-luasna sehingga teu aya ciptaan Allah nupang uningana ka Allah angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing tarik salawatna. Kurang tarik. Tak gitu ya. Ulah eleh ku piking bola. Ya. Nah. Teu aya makhluk anu pang uninga-uningana kasadaya makhlukna Allah nusanesna angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya makhluk anu pang deudeuh-deudeuhna pang nyaah-nyaahna nu disebat rahmatan lil alamin kasadaya ciptaan Allah angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya makhluk anu pang perhatian-perhatianana pang deudeuh-deudeuhna pang welas-welasna kasadaya nu beriman baik bangsa jalma maupun bangsa jin nu disebat bil mu'minina raufun rahim angin Kangjeng Nabi Muhammad. Teu aya makhluk
anu pangluhur-luhurna darajat akhlakul karimahna, darajat akhlak agungna, akhlak terpujina, sehingga ku Allah disebat wa innaka la'ala khuluqin azim, angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teu aya makhluk anu ku Allah dijantenkeun imam, pamimpin. Masya Allah, pamimpin sadaya nabi, pamimpin sadaya rasul, pamimpin para malaikat. Nu janten bukti nyaeta tatkala diisrokeun mantenanana barang dugi ka Masjidil Aqsa, sadaya nabi sadaya rasul 124.000 nabi pada keluar ti alam barzakhna ngajangelek sadayana pada hadir di Masjidil Aqsa diiring ku para pengikutna, boh bangsa jalmi boh bangsa jin, hadir di Masjidil Aqsa nyambut kasumpingan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge para malaikat tumplek di langit ngiring hadir di Masjidil Aqsa. Tidinya dikumandangkeun adzan, anu adzana panglima sadaya malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Lajeng dikumandangkeun qomat, nu qomatna ge anjeunana sabada eta lajeng sadayana nabi sadaya rasul sadaya nu aya harita sareng malaikat, hatta para pimpinan malaikat, para panglima malaikat sadayana teu aya nu wantun janten imam. Karena sadaya menyadari bahwa ari ngaran imam mah kudu sagala panghadena pangunggulna. Anu janten imam mah kudu sagala pangunggulna, baik dina ilmu maupun dina amalna, dina akhlakul karimahna, dina kalimah thayyibahna, maupun dina kedekatanana sareng Allah, dina ma'rifatna ka Allah, dina uningana ka Allah, oge dina darajatna. Malah imamah kudu pangunggulna dina sagala hal, termasuk dina usahana, dina kasabna, termasuk oge dina dedeg pangadegna, kakasepanana, termasuk kudu panghadena kulawargana. Masya Allah, intina dina sagala hal sadayana pada menyadari karena kekurangan sadayana. Oge sadayana pada mengakui karena keunggulanana Nabi urang sadaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sadayana pada ngajengkeun Nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam kedah janten imam. Sadayana pada ridha karena tesah temenang sebagai imam jadi imam lamun aya makmum nu teu ridha. Maka sadaya makmum ridha ka mantenanana, sadaya bingah, sadaya reueus, sadaya ngaros syukur, sadaya bangga janten makmum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana imam ieu adalah anu ngajamin nu didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhamin. Ari imam teh eta nu ngajamin. Ngajamin dina naon? Ngajamin dina munajat ka Allah, ngajamin dina unyukan ka Allah, ngajamin dina madep ka Allah Ta'ala. Ieu makna ngajamin. Ya. Maka di dia jadi dalil, jadi bukti yang teu aya makhluk anu ku Allah diposisikeun jadi imam tertinggi angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teu aya makhluk nu pang diagungkeunana ku Allah, oge pang diagungkeunana ku sakabeh makhluk.
angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon janten buktosna adalah diisrokeun dimi'rajkeun Nabi urang sadaya sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana makna diisrokeun dimi'rajkeun Nabi urang sadayana ku Allah taala, maknana nyaeta jungjunan diulem ku Allah. Anu mana ieu pangulem khusus kajungjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad. Teu aya kanu sanesna. Kanggo naon jungjunan diulem ku Allah? Bade ditingalikeun ka Allah ku Allah kana sapalih tanda-tanda Allah, lajeng bade ditingalikeun ku Allah kadat Allah anu ditandaan ku eta tanda. Bade sina nguping pangupingna kana dawuh Allah langsung tanpa hijab. Bade sina nampi mang pirang-pirang anugerah ti Allah, ilmu, hikmah, asrar, ilham, oge warna-warni anugerah ti Allah taala. Anu sakabeh makhluk teu aya nu uningan. Sadaya malaikat, sadaya rasul teu aya nu terang sadayana. Anu langsung ieu ti Allah tanpa pelantara. Sehingga para ulama sadayana ngadawuhkeun bahwa ilmu anu ku Allah taala dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibagi 3 bagian. Bagian kahiji nyaeta ilmu syariat, ilmu wahyu, ilmu Quran, ilmu sunnah teh. Anu ieu diparentahkeun ku Allah kudu diajarkeun ka umat sadayana. Anu kalawan ilmu wahyu ieu jalma jeung bangsa jin aya nu jaradi wali, aya nu jaradi ulama, aya nu jaradi sholihin, aya nu jaradi muqarrabin, aya nu jaradi siddiqin. Setidakna jaradi mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Masya Allah. Kulantaran ieu jalmi-jalmi sadayana pada nyekel pageuh, pada ngagem, ya, pada nganyahokeun, pada ngaos kana ilmu Quran, kana ilmu sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu nu kadua cenah anu diwurukeun ku Allah ka jungjunan adalah ilmul asrar, ilmu rahasia. Ya ilmu rahasia teu diparentahkeun ku Allah ka jungjunan supados diwurukeun ka umatna. Nanging jungjunan mantenanana ngagenggem eta ilmu dina diri anjeunana, nanging aya sabahagian ti umatna anu kejungjunan dipaparinan eta ilmu. Di antawisna para wali-wali Allah anu nampi ilmu asrar ti jungjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aya deui ilmu nu katilu adalah al-ilmul maktum, ilmu anu sangat tertutup, ilmu anu sangat sekret, anu ieu ilmu ku Allah taala teu diuningakeun ka siapapun ciptaanana. Ku nabi urang teu diuningakeun ka siapapun umatna, ka sahabahe makhluk Allah. Eta ilmu anu waktos ku Allah taala diulem teh dina waktos diisrokeun dimi'rajkeun. Jungjunan dijemput ku malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam
anu ieu tilu malaikat adalah para panglima na malaikat. Lajeng jungjunan ditunggangkeun ku malaikat ieu kana burok hewan surgawi nu istimewa. Hewan surgawi anu gancangna dina lumpatna seperti kilat anu ngajorelat disebutna ge burok. Sakedet netra, satungtung deuleu. Lajeng didampingi di Masjidil Haram, diaping ku para malaikat ngeblesat angkat ka mana ka Masjidil Aqsa. Dina lebet perjalanan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu ku perjalanan ontak mah wahwih 2 bulanan. Masya Allah. Jungjunan dirinya netepan sababaraha kali netepan. Kantos lungsur netepan di Madinah 2 rakaat. Lajeng kantos lungsur netepan di Madian 2 rakaat. Kantos lungsur netepan di Gunung Tursina 2 rakaat. Kantos lungsur netepan 2 rakaat di Bethlehem, Baitulahmin, di hamparan batu tilas dilahirkeunana Nabi Isa alaihissalatu wassalam di dinya. Lajeng netepan nu terakhir nyaeta di Masjidil Aqsa. Sareng seluruh nabi, seluruh rasul, sareng para pengikutna oge para malaikat nu aya di bumi anu lungsur ti langit. Allah. Ini sebab perjalanan Isra. Didinya lajeng jungjunan diangkat ka langit. Dilungsurkeun ti langit ka hiji eskalator anu teristimewa. Tangga anu teristimewa. Kalintang indahna. Anu dicandakeun ti surga anu luhung. Nu ditaretes palih katuhu palih kencana tanggana ieu ku hiasan-hiasan surgawi. Para malaikat di Masjidil Aqsa dugi ka pintu langit kahiji palih tengen, yakni palih katuhu ngaderet malaikat, palih kiwa ngaderet malaikat. Jungjunan henteu naikeun sampean dina waktu sarita do ka tiap-tiap tak henteu. Ya. Jungjunan lajeng napakeun 2 dampal sampeanana nu pangagungna dina eta tangga langsung ngeblesat tanggana. Set langsung dugi ka pintu langit kahiji. Anu jarak tempuh ti bumi ka langit kahiji pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500 am. 500 tahun jarak tempuh. Sapalih ulama ngadauhkeun 500 tahun kecepatan cahaya. Masya Allah. Kanelna langit kahiji 500 tahun. Di langit kahiji ka langit kadua sami 500 tahun. Kanelna langit kadua 500 tahun. Dugi ka langit ka-7 kitu. Setiap di langit ka langit, di langit ka langit aya tangga-tangga eskalator-eskalator anu beda-beda. Anu istimewa. Masya Allah. Di langit kahiji diayakeun penyambutan, pengagungan, penghormatan disadaya ahli langit. Termasuk rasul-rasul anu kagungan kedudukan di eta pirang-pirang langit. Setiap langit aya hiji rasul. Masya Allah. Anu mingpin di eta langit. Di langit kahiji Nabi Adam alaihissalam. Kan? Terus. Di langit kedua Nabi Yahya alaihissalam. Sareng Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Geuning aya 2 eta.
Dauhan para ulama Nabi Isa mah nebeng sementawis. Margi sekedap deui bade lungsur ke bumi. Ya, tetap anu ngagegeh langit kedua adalah Nabi Yahya alaihissalam. Lajeng langit katiluna Nabi Yusuf alaihissalam. Lajeng langit kaopatna Nabi saha? Nabi Idris alaihissalam. Langit kalimana Nabi Harun alaihissalam. Langit kagenepna Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuhna Nabi Ibrahim alaihissalam. Sadaya ahli langit pada nyambut, diayakeun acara penyambutan teristimewa. Anu ieu penyambutan sanes ka malaikat Jibril wala Mikail wala Israfil. Sanes ka Nabi A wala Nabi B, sanes ka Rasul A wala Rasul B, sanes ka siapapun. Al maksud nu dimaksad hanya hiji, sang tetamu anu diundang ku Allah, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu agungna junjunan alam Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad. Begitu syukurna urang ku Allah dikersakeun janten umat Nabi Muhammad. Begitu banggana urang janten umat Kangjeng Nabi Muhammad. Begitu bingahna urang nampi iman Islam ihsan wahyu Allah agama Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu syukurna urang nampi pirang-pirang cahaya oge welas asih perhatian khusus oge tuh harapan syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge pirang-pirang keberkahan, oge pirang-pirang anugerah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi urang sadayana sanes ukur dugi ka langit katujuh. Tidinya lajeng Nabi urang ngablesat deui ka mana? Dugi ka Sidratul Muntaha. Anu mana ilmu sadaya Nabi, ilmu sadaya Rasul hanya dugi ka batas Sidratul Muntaha. Sehingga ulama ngadauhkeun hartosna muntaha teh panganggesan. Pangna disebut panganggesan allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Karena nepi ka batas Sidratul Muntaha eta tutu grampung panganggesan jeung ujung ilmu penemu sadaya Rasul sadaya malaikat. Allah Nabi urang ngabelenyang deui ti Sidratul Muntaha. Masya Allah. Karena alam anu kalintang jauhna anu didauhkeun ku para ulama nyaeta ila haitsu masya Allah. Nepi ka masya Allah we geus sakitu. Karena saking agungna eta alam, saking sucina eta alam, saking istimewa eta alam, saking rahasiahna eta alam, saking tebihna eta alam, dugi ka batas arasna Allah jalla jalaluhu wahdah. Allah, 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 Allah. Dugi ka hiji tempat, hiji alam. Masya Allah, anu di eta tempat di eta alam, Nabi urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dibukakeun hijabna, dibukakeun panghalangna tina paninggal mantenanana kadat Allah jalla jalaluhu wahdah, oge tina panguping mantenanana kana dawuh Allah jalla jalaluhu wahdah anu mana teu aya satupun makhluk Allah nu dipaparinan pangkat eta angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dina saat eta junjunan alam sallallahu wasallam ku Allah didawuhan. Dina saat eta junjunan ku Allah dianugerahan anu mana sadaya makhluk teu aya anu uninga. Di antawis anugerah anu diebrehkeun ku junjunan ka urang sadayana nyaeta parentahan salat anu 5 waktos. Anu kudu dicekel pageuh ku urang sadayana. Nu kawitna ieu parentahan teh 50 waktos. Nanging sumping kamurahan ti Allah subhanahu wa ta'ala.
anu dongeng awal nama atas usulan Nabi Musa alaihissalam di langit kagenep ka Nabi urang sadayana. Nabi Musa hawatos ka umat junjunan sallallahu alaihi wasallam bilih teu kiateun ngalakonan salat nu 50 waktos ajeng unjukan usul ka Nabi urang supaya mulih deui ka Allah taala di langit kagenep belenyeng deui. Masya Allah. Ka langit ka-7 ka Sidratul Muntaha lajeng belenyeng deui kana maqam mukafahah. Ya ini maqamur ru'yah, maqamul liqa, maqamus sima'. Kana makom didinya junjunan dibukakeun di hijab. Masya Allah. Bulak-balik antawis eta maqamul mukafahah sareng langit kagenep. Masya Allah. Sababara kali uihan. Bulak-balik sababara kali uihan. Aya kana 8 kali uihan anu maknana junjunan jadi 10 kali tepang sareng Allah. 10 kali nguping kana zat Allah. Sebab setiap pertemuan ku Allah dikirangan 5 solatan. Lamun tina 50 solatan, setiap pertemuan dikirangan 5 solatan, anu ujungna janten 5 solatan, berarti 10 kali pertemuan sareng Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ieu kapangkatan anu teu dipaparinkeun ku Allah ka siapapun makhluk Allah. Teu samemehna, teu sabadana. Ieu kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian anu sengaja ku Allah subhanahu wa ta'ala diwujudkan di alam wujud. Gesan nembongkeunana Allah kana kakawasaanana, kana kersana kasakabeh makhlukna. Bahwa Allah ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kawasa karena segala rupa perkara. Kekawasaanana teu terbatas. Kersana teu terbatas. Oga Allah nembongkeun banget cintana, banget dedeuhna, banget gegetna, banget sonona ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banget ngunggulkeunana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kabehanana makhluk Allah lain ukur malaikat sanes ukur nabi sareng rasul sadayana oge sadaya ciptaan Allah sadayana pada kaget, sadayana pada uninga, sadayana pada cuksrak, pada kabita ku eta kedudukan sadayana pada ngucapkeun subhanallah, maha suci Allah. Maka para ulama ngabahas hikmah Allah Ta'ala ngawiwitan tatkala ngisahkeun ngaisrokeun Nabi urang sallallahu alaihi wasallam ku kalimat anu ieu kalimat kaparantianana keur jalma nu beriman adalah paranti di mana manggih perkara nu matak ngagetkeun. Subhanallah. Mun manggih kana perkara nu matak ngagetkeun maka disunatkeun ngucapkeun naon? Subhanallah, maka Allah ngawali ya ku kalimat subhanalladzi asra. Subhanalladzi adalah subhanallah. Makna subhanalladzi sami sareng makna subhanallah. Hartosna maha suci zat. Yakni zat Allah. Asra bi abdihi nugeus ngaisrokeun, tegasna ngaberangkatkeun dina waktu penting ieu zat nu maha suci bi abdihi ka hambana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maha suci tina naon? Maha suci tina sakabeh sifat kakurangan. Alias zat Allah persifat kalawan sakabeh sifat kasampurnaan. Ya subhanallah dipayunkeun supaya menekankan karena hate sakabeh nu beriman, sangkan kabeh nu beriman pada yakin karena kamahasucianana Allah tina sagala sifat kekurangan ulah aya nu ragu. Allah mah kawasa kana sagala rupa perkara. Tatkala Allah nyelir sahabai makhlukna
dijenengkeun janten makhluk nu pang agung-agungna tong kaget sabab Allah taala berbuat sakersana. Allah ngersakeun oge Allah taala teu aya anu bisa ngahalangan kamantenanana. Sadayana kumaha kersana Allah jalla jalaluhu wahda. Ulah kaget di mana aya makhluk ternyata dikondisikan ku Allah sapertos kitu, di mana Allah ngerasakeun idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Upami Allah ngerasakeun kana naon bae suatu perkara, maka Allah dadauh kun fayakun, jadi maneh, maka pasti jadi. Allah tak Isra Mi'raj bagian tina kun fayakuna Allah jalla jalaluhu wahdah nu diebrehkeun ku Allah. Sehingga sadaya makhluk nu kagungan pangkat nu luhur, boh malaikat, boh para nabi, boh para rasul, boh para wali-wali Allah, sadayana pada dempak sadayana tatkala ninggal kana kapangkatan nu dipaparinkeun ku Allah khusus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta urang sadayana dina ieu saat ngariung seperti kieu, urang teh sejang ngagungkeun ieu anu ieu teh jadi kebanggaan urang sadayana sebagai hamba Allah, sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad. Sekaligus urang ngagungkeun salat anu mana salat dina syariat Islam, dina syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satuna amal nu diparentahkeun ku Allah anu langsung parentahanana tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Syariat Islam anu sanesna melalui wahyu malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Syariat sadaya para rasul anu tipayun melalui wahyu nu dicana ku malaikat Jibril alaihissalam. Anging salat cenah anu disyariatkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu mah khusus malaikat Jibril teu ikut campur. Margi salat ieu mah diwurukeun ku Allah langsung waktu paduduaan. Masya Allah. Baik bacaanana maupun gerakanana sadayana diwurukeun ku Allah langsung. Nyaeta tatkala di mi'rajkeun Nabi urang sadayana. Maka teu aya amalan nu teristimewa dina syariat, dina sakabeh syariat nu ku Allah dilungsurkeun ka sadaya jalma, ka sadaya bangsa jin ti zaman Nabi Adam alaihissalam nepi ka poe kiamah, angin salat nu 5 waktu nu ku Allah taala diwurukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat ku Allah didamel tihangna agama. Anu mana bangunan agama moal bisa ngadeg tanpa salat. Sajal manu ngadegkeun salat ngadegkeun agamana. Sajal manu ninggalkeun salat ngahancurkeun agamana. Allah, Allah, Allah. Urang sadaya ngariung dina majelis sapertos kieu. Urang dina raraga nganyahokeun oge ngagungkeun Allah. Nganyahokeun, ngagungkeun junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dina raraga emut ka Allah, muji ka Allah, oge emut sinar muji ka junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana sahabai jelema nu ngagungkeun Allah, ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emut ka Allah, emut ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muji ka Allah, muji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta jalma ku Allah bakal dipaparinan ridhona Allah, cintana Allah, walas asih Allah, ganjaran ti Allah ditumpahkeun ka eta jalma. Pangampura Allah ditamplokeun ka eta jalma. Maka acara sapertos kieu sing emut tong disaruakeun jeung acara upacara. Ya, tapi acara sapertos kieu acara nu sangat serius anu ditanggapi ku Allah, anu dimuliakeun ku sadaya malaikat Allah.
anu dimuliakeun ku sadaya makhluk Allah karena urang ngariung keur emut ka Allah, keur emut ka Rasulullah sallallahu keur ngagungkeun ka Allah, ngagungkeun ka Rasulullah sallallahu keur muji ka Allah, muji ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam oge keur sono ka Allah, sono ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka urang wajib syukur bagja kacida ya urang talaga alhamdulillah dina ieu saat, alhamdulillah ku Allah dikeresakeun manah urang ku Allah taala digerakeun dipaparinan pituduh kana ieu amalan anu nguntungkeun urang sadayana. Jasad urang rohani urang dipaparinan kekuatan, akal urang dipaparinan kemampuan pikeun ngikuti kana pituduh Allah hingga urang hadir dina ieu saat di ieu majelis nu kacida agungna nampi ieu tausiah anu ieu hakikatna adalah ilmu ti Allah jalla jalaluhu wahdah. Anu ieu acara bakal nyampurnakeun keimanan urang, keyakinan urang, rasa cinta urang, rasa takdim urang ka Allah subhanahu wa ta'ala oge ka junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oge ieu acara bakal jadi wasilah sakabeh dosa urang dihampura ku Allah, sakabeh amal saleh urang najan sakeprul apu ditampi ku Allah, sakabeh kasalahan urang, aib urang, cacat urang ditutupan ku Allah, sakabeh doa urang nu hade di mungguh Allah diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, muga-muga ieu kalimat sing manfaat, sing barokah, sing jadi pamatri keyakinan urang, kecintaan urang, ta'zim urang ka Allah sinareng kajungjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ngawujud jadi pembelaan nabi urang nu disebat syafaat jaga dina poe kiamah ka urang sadayana. Muga urang diriungkeun sareng mantenanana, dihandapeun bendera mantenanana. Oge muga urang tiasa ngaleueut tina talaga mantenanana. Oge muga urang ku Allah dilebetkeun ka surga firdaus a'la tanpa dihisab, tanpa diazab kalian syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi firli amin. Sakitu anu kapihatur hapunten tina sagala rupi kakiranganana. Satu acan buya nutup ku salam terakhir ya. Buya rek ngadongeng sekedik baheula teh keur budak kira-kira umur 7 tahun ya. Berarti kelahiran buya teh dina tahun genep 8. Lamun 7 tahun teh tahun sabaraha? 7 genep tahun 7 genep buya teh kantos dicanak pupun bapak pangersana mama ajengan Toha ya, jadi tuti Jelegong di Kabupaten Bandung kapungkur rumah Soreang kecamatan di ulem di dieu teh aya sepuh ya, aya urang Bandung anu nyanakna teh ka dieu. Tapi harita ya mobil udah bisa asup, jalan oge masih keneh tanah, ya. Jalan gitu oh, masih keneh tanah tak gitu. Di mana eta? Nah di dia gitu apa di mana eta? Aya sepuh di dia teh, sesepuh nata tahun harita sahakin dan kinten sepuh di dia. Manawi uningan, paling mana? Abah ke Oji di palih mana? Tah, jadi ya fungsi eta. Ya. Iya.
jalan ke masjid. Mobil gitu tiasa lebet masih kena tanah. Masih kena tanah. Cacan aya listrik acan. Jadi oke. Ya, emut buya teh. Jadi mengenangnya, mengenang syukur ka Gusti ditepangkeun deui jeung urang talaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pun Bapak paratos ngantunkeun. Ya. Bapak kersa kasepuhan di dieu ge paratos ngantunkeun. Masya Allah. Allah, moga-moga ya silaturahmi sing manjang. Ya, Bu Yasin bisa ngariung deui sareng urang sadayana. Sabab dongeng rajaban ieu kakarak muqaddimah. Jadi can ngadongeng rajaban ieu kakarak naon? Muqaddimah. Rek nganyahokeun subhana maha sucina Allah ge kakarak muqaddimah. Rek nganyahokeun agungna junjunan kakarak muqaddimah. Keun urang teu dihandelum sieup, urang tunda dihanjuang siang. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui sadaya urang talaga dihaturanan linggih buya rek rajaban dina kaping 2 Februari dinten Ahad enjing di ditu di pasantren Asyifa wal Mahmudiyah Sumedang, Pamulihan Sumedang. Caket ti dieu mah asal lebet kana tol keluar tol Pamulihan. Tadi ge ti ditu teh jam sabaraha teu lami ya. Pada Isya ti ditu ge ya ka dieu teu lami. Ngan coteh ka dieu rada ya samporet dipencetan heula ku ieu diurut heula gitu ya. Alhamdulillah dihaturan linggih ya terutama ka para ulama, ka para kasepuhan. Alhamdulillah ditepangkeun dina ieu gembangan nu mulia. Bagi para tokoh masyarakat, para pejabat anu muga-muga sing paranyang yuswa kalayan kasehatanana, kaberkahanana, kalancaranana, kasalamatanana ya. Warga talaga sadayana aya dina kasalamatan, aya dina kasehatan, aya dina keamanan, aya dina kesejahteraan. Sadayan aya dina kamajengan dina sagala kasayanana. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.